Sapertos biasa Abah di dieu teh disarengan sareng Kang Ikin. Lajeng deui biasa sok aya tatamu. Dah kaleresan dinten ieu teh Abah katatamuan ku Abah Dodong. Abah aduh wilujeng Bah. Alhamdulillah anjeunna parantos biasa rurumpaheun mohon nganjang ka dapur Sunda di IGTV gitu tanya dinten dia mah urang ngawangkong we mohonnya sareng Abah Dodong sareng Kang Ikin panginten sareng Abah Dehem. Oh aya Abah tidak baheula sok disebut Abah Dehem beda loba Dehem Abah mah Abah Dehem ngadeheman naon ngadeheman batur di bagi artos ya bagi artos apa teh kebagian tuh. Alhamdulillah mohon para diarsi mah naon gitu dinten spesial ngabantun judulna oge kamerdekaan ya Bah mohon Abah aturan Bah alhamdulillah biasa atur nuhun kita diangkir ya Bah kayaknya lah hiji kehormatan ya mohon kumaha di Arjasari nuju usum naon usum halodo sami halodo mohon upami di Bandung mah itu nuju usum halabab halabab ku ilmu halabab ku ilmu mun dapan saura Abah kapungkur ku ilmu mah kedah halabab ulah ngarasa tenang ulah ngarasa tiis kedah halabab hanaang haus menyebah mohon Abah teh salah sawios non sesepuh di Arjasari anu kagungan sekolahannya Bahnya di teh pimpinan pesantren PPI hiji genep 5 PPI ya Bah PPI hiji genep 5 PPI pesantren Persis hiji genep 5 Lupina kanggo wewengkon Arjasari sareng sabeuneureunna mah wah moal bireg deui insyaallah kantenan kanggo para diales oge nya pada uninga ka Abah Dodong saha ari Abah Dodong teh sakantenan sareng di penasehat Brigade Hamas ieu wis mohon Allah lerestu Brigade Hamas teh naon Bah Hamas teh ku bahasa anu rada keren mah High Class of Muslim Arjasari Muslim atanapi bahasa urang nama himpunan aktivis Muslim Arjasari pangawaranianana teh gitu lah gitu bade ku polisi bade ku abdi gitu konfirmasi heula kerjasama aya birokrasina mohon saya aduh eta luar biasa teh nya ngiring ulah cobi-cobi mabok di ditu mohon atuh tenan mun rek mabok di dieu mah nya kitu sarua tong coba mabok hareupeun Abah lamun dek di luar pek atuh sarua wae sarua nya kecuali mabok kendaraan itu bisa dicegah pan mabok teh ya tilu eta teh hiji mabok laut mabok darat sareng mabok kepolisian eta mah angkatan mabok darat mabok udara aya opat sareng mabok jana nah suka mana karep Abah lah emut anu ieu teh gohnya anu pinuh ku tato teh anu jigar da dina angkot teh pinuh ku tato ngajigar nah dari tengah jalan teh jol gegedor kana ieu ka supir teh halangan kaca teh apaan eureun sia eureun cenah watu dicekit ka sisi rem sekaliguskeun ari geus kasih ka nu bala jol ongkek mabok eta supir hanas aya naon Pak ngambek mabok darat mabok darat alah bayaya tapi abdi kantos Pak abdi teh naik angkot sabi di teh Jagal Bandung waduh cing da sok dibuka wae pan kancingina teh aya katinggal Pak Jagal Bandung abdi geus ngahode-hode di sisi dina angkot teh da sieun wah kacipta Jagal Bandung we tukang maehan sieun gitu nah dibuka kancing hiji deui rada ngagebrai sadayana jagalah kebersihan Kota Bandung saware matakana keterangan teh ulah dipotong-potong eta tonton video ini sampai tuntas supaya tidak gagal paham geuning ieu mah nembe sakedik bagian kasusna tacan kana solusi terus ditutup eta kedah teh dugi karengse nah
tong di acot-acotkeun. Bilih jantan salah hartos. diliwatan tapi teu tamat mau dicopot tungtung nama Namanya tadi skip nya bah. leres Ya, jantan kedah du karengse, tah ieu teh kasusna, tah ieu cara mengobatina, tah ieu penyelesaian tak itu pan aya bagian-bagian. Mohon. Mung upami sebagian hungkul di nu kasusna hungkul jantan tos diponis manten nya bah. Tah bah tinggal tinu judul ieu banyak kemerdekaan ya bah. Merdeka. Mohon merdeka. Menurut pandangan Abah. Tah kumaha bah? Kemerdekaan kumargi urang teh kemerdekaan antawisna mah meureunnan Abah Dehem, Abah Dodong, Abdi meureunnan teh acan Yuswa dugi kadinya banyak. Laras. Tah upami menyikapina bah ku urang Abah kumaha ya teh urang teh kitu. Jantan kumaha, ras kedah kumaha. Itu laras. Da ieu teh memeh naroskeun teh kedah naroskeun ka sorangan heula kedah nama. Mohon. Hari urang geus merdeka acan. Eta. Anu beunang dibobodoh hate mah tuh. Laras. Bebas we teh tiwalana sareng Jepang. Mohon. Boa teuing ayeuna mah penjajahanana leuwih ti kitu. Leuwih ngenes urang teh nya. Pohon. Kan urang teh wani pok kitu bungkul kok. Teu wani pok urang teh dijajah ku saha ayeuna teh kitu. Keun we da tadi teh apa urang mah memeh nyarita teh rasa mah leuwih ti heula. Jadi urang geus ngarasa yen sekali merdeka tetap terjajah cenah kitu bahasa. Ulah dugikeun ka dinya. Sekali merdeka tetap merdeka. Sabios eta mah hakna nu nyarios kitu mah ieu nyapertikeun Pak. Nyapertikeun. Jargon urang mah sekali merdeka tetap merdeka. Laras bah. Tapi ulah nyeri hate kitu boro merdeka. Tapi nyeri keneh hate mah nya merdeka kieu bisa. Gitu. Bagi pan ai merdeka teh upami ku ayeuna merdeka eta teh tiasa nunjang kana sagala rupa perkara. Dina pendidikan merdeka. Dina pakasaban merdeka. Dina beubeulieun merdeka, hartosna merdeka teh namina merdeka mah aya hambatan. Aya nu didagangkeun urang mampu meuli. Aya pendidikan harus dicapai dengan setinggi-tingginya tapi bisa dilaksanakeun. Ayeuna mah masih kena aya hambatan-hambatan berarti merdeka coba. Jadi lain hartosna merdeka teh urang mampu meuli, lain sakola luhur, tapi hak urang dibikeun. Eta mah ada keterangan memang tina hadis. Nya amang mangikeun eta pan dina hadisna ge kullu dzi haqqin haqqahu. Disebut merdeka mah setiap anu boga hak dibikeun hakna. Eta nu baleg mah gitu. Ari urang geus ngarasa dibikeun hak urang acan, lamun acan ngagaran denger di jero hate gitu. Sekali merdeka tetap terjajah. Laun we taman. Wali tewak nyarita kitu mah hak urang tuh nyarita kitu. Batur wae nu teu boga hak ngahianat ka urang geuning eta wani ngahianat misalna. Ari urang nu boga hak pikeun ngabela diri teu wani ngomong kitu. Ting. Upami kemerdekaan secara fisik anu naon gitu kemerdekaan eta teh dibelenggu ku bangsa-bangsa deungeun anu datangna ti barat. Nya memang atos gaya secara fisik mah nya. Namun masih keneh aya kemerdekaan urang atau nepi hak-hak urang anu teu acan biasa kenikmati gitu maksudnya nya. Eta bisa. Aduh. Tapi mudah-mudahan kedah nama mudah-mudahan. Cing. Cangkeling. Memeh cing oge da laras mudah-mudahan heula. Mudah-mudahan. Ayeuna bade laksana kumaha kemerdekaan ieu upami urang teu rempuk jukung. Eta. Keun we urang mah dihianat heula oge didolim oge tapi pan aya hak urang nu tiasa diedengkeun. Tempo ngedengkeun hak urang mah wah kabeh kalelet laksana jan teu dibikeun oge. Dipaksa dipenta. Mending dipaksa ku Allah. Dihancurkeun nu dolimna. Eta. Menurut abi mah etana tah rempuk jukungna eta nu tacan di urang teh Gotong royong gotong royong tacan ada keselarasan dalam pemikiran dalam pemahaman tacan memberikan hak-hak anu saluyu sareng naon teh kebutuhan ngan urang ulah cicing kok panginten hak urang teh apaan hak urang ulah diantep eta bagian tina
kebebasan berekspresi terus ngungkapkeun hak sareng nyanak hak urang memang teu meunang dihalangan eta mah anu dihambat ngahalangan kanu hak urang mah eta jelema naon ta jalma dolim hianat tau keun kayak karasa nyalira mung urang panginten urang mah mampuna ukur jempe dasok loba kasieun karisin teh keun aya bagianna ta aparat urang ka mana ta aparat milu mihakna lamun milu mihak kanu dolim ada goan kacuran wattaqu firrosatal mukmin lamun dia jelema geus didoakeun teu balik ku jalma nu didolim teu kudu didoakeun suaban urang sing cilaka teu kedah ge Allah ge ngalungsurkeun eta mah lawan teh dibongohan Gusti Allah ti tukang leuwih nyeri mau benang di ubaran lagu sah eta batan ngarandapan bisul di tengah tarang Brian Adam tanya tapi Don't Cry teh ani Michael Jatnika ulah ciri alah gitu geuning tapi danya kalau tadi teh atuh mudah-mudahan kapayun mah gitu nya hak-hak urang teh dinikmati dipasihkeun ka urang mohon mungnya eta ulah terkontaminasi teh dengan manusia-manusia anu ngagaduhan hate hoyong dolim we kan jadi hak-hakna terus kadang-kadang kapasitas yang dimiliki ge ingin dicurahkan untuk membangun dihambat eta dihalangan dengan aya di tapi dah memang aya di kapungkur pengintennya da sifat jalmi dalam penjajahan kapungkur sok aya pengkhianat dari gayana ge aya pengkhianat sajarahna ti ditu tidak diadamkeun apa aya keneh turun-temurun gitu jangan dugi kayana teh biasa musnah eta mah sifat rajana penguasana pan ti ditu keneh aya raja Namrud Firaun atuh upami teu aya eta mah putus generasi Rasul pantas dijanjikeun eta teh bakal terus di akhir zaman teh aya penerusna berarti bohong Rasul pamit aya nu kitu anu ngejual kenceleng geuning aya namanya eta teh geus boga predikat boga jabatan mah ditaikeun tina kenceleng teh misalna mah kana dana haji misal misal kan ya umpamana contoh alit jadi abdi serius teuing atuh koe aya da da abdi ge serius teh henteu ieu teh mung abdina rada tegang gitu sareng Pak Ustaz teh teu serius atuh da pan ai di urang banyak itu pan kadang-kadang anu tadi abah aya anu terdolimi cicing itu bisa naon merungku teh berjeung nahan ka keheul ras ka diri terang-terang beledugna teh maot tapi bah minimalnya urang teh usia kemerdekaan teh nya bahnya geus sadar upami ninggang tijami mah bah eta tos ngalangkungan sesepuh tos ngalangkungan tokoh wah tah bah kedah kumaha atuh bah langkah-langkahna supados ayeuna urang teh makin majeng lah negara teh bahnya makin lebih baik lagi gitu kan tah ieu teh prayogina kesolehan kolektif teh kolektif mah teu meunang wawarehan hartosna urang boga hak anu tadi kedah di kaluhurkeun tah hak urang teh ayeuna urang gaduh hak jadi presidennya seluruh warga negara Indonesia berhak hoyong aya kana perubahan nya da robah tiba heula ge kitu tina goreng jadi teu alus itu terus aya di satahun katiluna aya perubahanna jadi hadede keren teman tah panginten keur kolot-kolot urang mah panginten da kahiji anu apal sejarah anu pelaku sejarah mah pasti nalika aya sejarah anu digunasika anu dihianat terus penyimpangan sejarah manipulasi sejarah tak anu pelaku sejarahnya nyalira ngiring mah harita da moal bisa dibawa gitu nah cenah dalin kitu ge 7 juta teh paling gitu nah sabenerna mah kieu apaan
abah mah baheula aki eta pejuang. Dongeng ka abdi teh. Ieu ka dieu. Ada paharup ngobrol teh. Abdi saragep nya abah buka aki patah hormat. Kupingkeun kana naon rupa nu dongengkeun ku pun aki. Aki mah ye zaman penjajahan diharup Belanda. Dikikir kiri kikir kanan eta teh cenah Belanda nodongkeun bedir. Abah mah ngejat satu yang beas nah nggak berdegawe kieu. Ai cek abah teh eta tuh sanes lumpat apan ka tukang pameureunnan aya panglumpatan da aya Belanda di tukang mah nya eta jurang cenah di tukang teh. Dalam di jurang mah apa geus lumpat tadi gitu. Padahal mending paeh deal mending paeh jurang. Jadi ai sigan teh bangga tadi nama uluk aki urang cek ieu. Eta mah siga kapal cai kahuruan eta mah. Ieu teh cenah mending paeh garing mending paeh paseur. Gitu. Maju cungkrang menurut cungkrang teh apa nya. Oh, eta mah. Aya mau tadi handap aya cungkrang. Bade lupa kita kumaha. Akhirnya kurang teh ayeuna teh kitu serba salah. Eta. Sebab teu boga solusi nah sebab kekuasaan itu lebih utama lebih hebat dibandingkan dengan orang punya boga ilmu anu luhur tapi teu boga kekuasaan. Itu teh pan. Ka keur urang mah nu disebat birokrasi teh penting tetep. Leres. Ulah cicingeun iraha urang rek jadi menteri. Urang jadi gubernur. Paling tidak urang ngadukung calon gubernur teh anu cinta karena kedamaian anti penjajahan anu teu meunang dicoosirah gitu. Kadang kitu urang karena mementingkeun kepentingan rakyat. Eta neme dugi gitu nya. Tong sapertos dongeng aki abdi mah. Kumaha tah? Ya aki abdi dongeng kapungkur teh bahnya. Bikin kedua aki sarua jeung abah. Aduh. Sugan teh jadi nyalira. Aya turunan ti luhur ka luhur. Mana kita emang ikin mah keluar tina jero batu. Kitu nya. Ikin ai sugan nu boga aki teh kan mobil unggul. Minang di layan. Kumaha tah? Kieu saurpun aki ya mah. Rencanganana kapungkur sami gitu nuju diserang mah. Ku walana teh dikepung. Ai ku aki abi teh mah tos ditarik. Geus tong dilayanan. Tong sarwana majarkeun. Ya. Oh, ada urang majawara kitu. Kapungkur teh sok cenah tema kabalana teh kitu. Ya ku balana teh tema dor tuh nya apa Maknya payah nyarita poho hari poho mah pan meunang. Tatong leuwih ka kitu urang teh mah. Jadi eta teh mati konyol. Iya, mati konyol. Teu make siasat, make strategi mah siasat dina Islam diajarkeun teh kieu. Jadi urang teh meunang tapi eleh heula gitu. Jadi lain hartina meunang kudu adu hareupan gerilya urang hitung-hitungan atuh urang teh eleheun mah urang mah menghindar urang kada etangan kegiatan teu meunang teh lumpat di pangperangan dina Al-Qur'an geuningan tapi lamun lumpat siasah perang ta eta anu dikudukeun eta jelas aya janten upami teh mah ngabaca ieu mah mampu lamun teh diteruskeun jeung pasukan teh mundur tapi ngabangun strateginya bah upami diangsogeun sadayana biasa gugur semua pan jadi teu aya deui ke kembang-kembangna anu baris neraskeun. Dan intina mah kapungkur oge bahwa pahlawan-pahlawan urang kapungkur zaman kemerdekaan teh bah biasa merdekana teh ku kerjasama. Sebahnya matakan orang Balanda mah dugi ka ayeuna sieun nu pamininggal bambu runcing. Sieun bah simbol kerjasama. Mohon bah soalnya surah naon. Bah heula sakitu pejuang-pejuang Indonesia dibere bambu runcing bisa maehan aki-aki aing. Padahal baheula teh kapungkur Belanda teh pan teh wajah teh banyak tapi ku bambu runcing biasa kawon eta majarkeun teh cenah seukeut bambu runcing mah padahal rudal anu sakitu badagna coba kabayang kurang langsung seuk ninggang kana keongeun nya eta teh bah kumaha teh ucutan ari bambu runcing mah jos kana mata kabayang nyerina aduh kabayang bah atuh nya tong bojong-bojong bambu runcing geuningan hinis ya mah anu ieu tah kalau nanti imit atuh lumayan komo ieu bambu runcing teh mah tapi apa mah bahasa Belanda teh da kapungkur kantos diajarkeun aya nu apal abah we dina keur sambutan ayo Belanda orang Belanda apal keneh cing bahasa Belanda bah nya kumaha bah
Gubenaben is damas in her. The seek, the sound, the song, the bottle, and the seek, the bass, the names, the tuk. Asal lo bade na eta teh. Bade hem teh kumaha teh? Memang bahasa Belanda mah sarbeuna, Bang. Aya. Sarbeuna. Oh, da sing palalatuk geuning bahasa Belanda. Belanda teh percaya teh ada rupa bedewi. Ari bahasa walana. Tapi aya hartosna. Nah, harusnya naon tuh? Cing kumaha tah? Gubernabes damens in Heron, ibu-ibu dan bapak-bapak, tuan-tuan dan nyonya-nyonya. Disik, disams, mete beda. Di sini sampo disik-sik make bedog. Oh, tafsir sorangan. Da unang ngarang sorangan. Raut in the face, dikeuritan ku peso. The samseng di kana supun kana asupan, di kana seeng. The name betuk ngaranna gegetuk. Aya ciri khas nanti asal pakai do eta jadi bahasa Belanda. Bahasa Belanda. La dina bahasa Prancis, lapre, lapar, la kedue, la kedu gitu nya. Tidak ya. De HP masih bahasa Belanda. Bahasa Korea apa? Kumaha? Lamun disuk-isuk eta teh bahasa Koreana teh can siang. Tapi bahasa Jepang mah mau biasa. Main kereci. Naon tah? Bahasa Cina naon? Naon teh? Cing centang. Cing centang. Amun kana domba cing cangcang. Kabur. Ari ieu ngesian cai nyi cian fo. Cian mo cia. Ya, itu bahasa-bahasa gitu. Sadunya teh ku Allah teh nya tos diparengkeun gitu. Masing-masing. Mangkana apa mengisi kemerdekaan ieu teh urang teh kada dituturkeun jejak-jejak kapungkur pahlawan-pahlawan gitu nya banyak kalau itu orang teh menyatukan kekuatan ulah blog-blogan dalam bentuk blog-blogan mau jadi hiji kekuatan nu gede upami dihijikeun nembe ya kekuatan besar baru aya pengaruh ka dunia tadi ajaran Islam kolot urang oge pan baheula bisa ngalawan Belanda teh kekuatan tauhid la ilaha illallah teh banyak mau dina ajaran Islam di ajarkeun dina Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 103 wa antasimu bihablillahi jami'a eta teh kakuatan keur supaya urang boga harga diri boga komara musuh sieunneun tadi teh ngahiji kalau urang simbol bambu runcing da bambu runcing hiji da mal sieunneun ari kurentek mah kuloba sawakeun urang ku banteng teh sieun hiji matak aya tatarucingan satu naon anu sukuna loba sing goreng banteng tuh tempo cenah kerumpat nepi kana no ye tapi tapi upami dina sato anu aya hiji kegiatan balap kuda eta teh balap kuda teh di itu tuh nu Australia diikuti ku sababaraha negara balap kuda ternyata kenging ku Inggris. Kuda Inggris. Tapi dianulir ku wasit. Nah, sabab cenah basa keur balap teh katingali ku wasit yen kuda eta mah sukuna aya 5. Tapi dipangmeunangkeun ku Jerman. Itu. Da suku nu kalima mah kan satengahna ti suku biasa. Gantung. Eta cek abdi cek abah cek atuh kuda keur lompat-lompat teh cek abah teh tong jeung namahan suku eta mah dongeng nu kalangsu atuh numpak kuda geuning nya keur kalangsu teh kuda teh apa jeung gagahna ada dipanggih teh cenah jeung ta imah limu musyrik kade ulah digogu jangan dongeng tapi dongeng mah panggih di Padang Sahara teh jol Bangis Jongjin cenah. Eta mah ku jin teh ditawaran hayang naon cenah sok. Abdi mah cenah hayang kasep, hayang payu ka awewe jeung hayang cara kuda ieu gagahna, perkasana sareng sebat teh. Aduh hese nyebutkeunna. Gagaduhanna teh cenah hayang siga kuda ieu teh. Nah, da di ijabah. Jo, sok nu terakhir cenah. Di Jawa teh ngadaplok teu inget kuda bikang. Geuning ieu apa gitu mah kuda. Acek urang masih taliti heula. Ya ditinggali heula atuh. Pokona mah hirup mah ulah bodoh we pokona nya. Lamun ningali batur pinter teh ulah sina kabawa bodoh ku urang. Tak daek tatanya oge. Tanu bodoh mah da sajarah ge geuningan di
pelintirnya disalahgunakeun. Jantan bodoh teh tong katotoloyo. Tapi eta teh upami dongeng-dongeng anu kitu mah teh abah ge aya teh. Cing. Ada rame. Yo piramion ya Pak. Piramion dah harita we abah basa ngadongeng di alun-alun langsung abah dikepung. Gitu. Bun, rame we harita teh. Rame nyalakeun abah. Aduh. Eta aya nu eta teh ya anu sok naon pendaki gunung. Pendaki gunung. Tiluan teh. Ari di tengah gunung sasap. Geus sasap wah geus apir-apiran di tanaga geus beak bakal makomo ti mangkukna keneh geus beak. Geus teu dahar 2 poe. Ai red kak belah kaduhu cenah ya kendi. Kendi nu kitu teh. Pupus keneh kendina oi biji teh tadi teh ajiga eta cenah jin. Ieu malah lakon musyrik keneh nya. Musyrik keneh. Keneh ada jadi pelajaran. Ulah percaya kana dongeng ieu. Laras. Cenah. Oh syukur cenah kaula geus dikaluarkeun tina jero kendi cing sebagai naon teu mulang tarimanah yang naon. Abdi mah yang boga pamajikan cenah awewe. Cenah. Ai maneh abdi mah da sok mabok wae hayang minuman we. Teu kadua. Nu kadua anu hiji abdi mah tukang udud cenah. Aya udud sin aya. Ya udah di sini kan ya. Harusan answer ke mana ya mudah-mudahan jerongkol ya. Panglima Brigade Hamas ya dia nyogrok ya. Aduh sareng ti ya Abah Yamin ti BMC ya. Badan Mualaf Center ya. Balan baru dong hiji dinya. Di forum bahasa ulama muda Persis. Tadi nyogrok ya. Abdi mah cenah ada tukang udud yang rupa-rupa udud sok. Ya supun kana guha nu hiji mah dibere awewe, nu hiji bere minuman, nu hiji bere udud. Tah, ke cenah di tiang di ka dieu. Tah, plang we. Meureun meunang 2 tahun 3 tahun mah datang deui bukaan eta teh, guha teh. Berunyung anu jeung awewe teh geus buka budak. Ai nu katilu waduh. Thank you cenah. Ngeunah nginum je. Cenah kitu bari mabok. Ai nu kaopat, kumaha terima kasih ka kami. Dasar jin belagug cenah. Mere rokok teu mere korek aing. Geus cerita. Burung-burung 3 tahun cenah teu udud. Ai rokok mah rupa-rupa geus teu mere korek. Kajian loba korek udud cenah. Atuh ngaduruk maneh ban. Eueuh perangkat. Kalau bahasa kedap ya. Pekaraos waktosna tos tamu duanya. Ya. Aya dulu aya nu ngalangkung heula. Urang ngalangkung heula Jon, nu ngalangkung heula Jon. Urang geus labah. Demi waci satemena jalma aya dina rugi. Demi wanci satemena jalma aya dina rugi. Iwal anu iman, iwal anu soleh, nu silih wasiatan dina bebeneran. Iwal anu iman, iwal anu soleh, nu silih wasiatan dina kasabaran. Demi waci satemena jalma aya dina rugi.
demi wanci satemena jalma aya dina rugi iwal anu iman iwal anu soleh nu silih wasiatan dina bebeneran iwal anu iman iwal anu soleh nu silih wasiatan dina kasabaran. Aduh bah ku oh itu bah Abah nu meterangnya banyak. Aduh, di payung ngalabuk ke Mang Bolen. Mang Bolen. Mang Bolen. Di pamungpuk atuh. Sareng si Kang Ohang mah ieu mah. Atar. Sugan. Aduh. Alhamdulillah para diares season kedua penginten nya sabadana nembe anu ngalangkung. Oge satasana teraskeun deui obrolanana langkung ti payun. Abah ngahaturkeun nuhun ka Ais Pangampi atanapi Ketua Yayasan Dialog Islam pangarsana Bapak Haji Kun miwa Ibu oge ka para asatid oge ka para pengurus Yayasan Dialog Islam anu parantos paparin waktos dina acara Dapur Sunda oge panginten para kru anu tugas ti tim IT anu dipupuhan ku Aperi aya Om Dapin oge aya Tuan John mohon anu tugasnya anu satia tetap nganter karena acara Dapur Sunda. Oke ngahaturkeun nuhun ka Ambu Ihat ya di Kantin Rai. Kantin Rai. Mohon ngatur nuhun karena sagala rupina. Mohon mudah-mudahan Ambu sehat, lajeng deui mudah-mudahan naon rupiah anu disodakohkeun, naon rupiah anu dipaparinkeun ka urang-urang sadayana kalebet sedekah ka Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Oke. Atas damang itu bah Ambu teh dioperasina teh. Tacan aya info mun kamari panos aya aktivitas hadiah mohonnya lajeng deui anu sok manco ieu aya Pak RW Sodikin di Widulang manco soalna teh lajeng deui aya Ustad Kang Jen di Luhung Kaleng Ustad Ajang dalang kumisna ngajedig teh hiji katongo hiji kalebak si Kang Jen teh wargina akeh romli tanya aturan Kang Jen Kang Jen lajeng deui aya Listeng di Dayakolot sok manco saurna teh Kang mun itu di senggol di senggol aya namanya oge Kang Diman Kang Nanang oge sur panginten Pak Dede Sumirat Pak Dede Sumirat Pak Aman deh Aman Sasmita si Kumis si Nasgor Al Isan teh tah babeh dalang mohon Kang Panglima Brigade Hamas ya terus mangga mohon kemah urang ngariung mohon ing kemah sareng Alusad Ansor babeh dalang Ajang terus Panglima Brigade Hamas rempegan urang awangkong ngarah beki rame laras mohon oke panginten seperti biasa ya informasina kanggo anu sok mikalandep kana kopi aya kopi urban mohon produksi YDIG lajeng deui aya detik kopi detik kopi oge aya ingat rasa aya oge susu kurma lajeng bakmi ayam bakmi ayam di Cimahi jalan gedung 4 caket mall Cimahi uyup geuning ieu tak kujarau mun data aya itu aya herbal BM aya oge anu sok hoyong tetep ngarokok tapi sehat malah aya paedahna ka kesehatan ieu rapona teh mohon ngan teu meunang di udud iklanna tah kenging mikirkeun hungkul ai diedengkeun nama ieu mah kanggo teu matak naon gitu dampakna teu ieu lah pada saep ka kuntung-kuntungna ieu pada saep ka kuntung-kuntungna upami prayogi mah sareng asbak-asbak
Asbak motor to seneng asbak mah kali ieu. Upami herbal BM kumaha bah? Herbal BM tanu prayogi herbal BM kangungkulan sagala panyawat dina soca. Bah eta mah iya ya. Herbal BM mun cumi aya di IG. Jadi cekas nya. Mohon. Kan saudara sok jadi katarak, kamu ibu-ibu mah. Jadi ningali duit beureum ge hejo. Eta tinggal duit beureum teh hejo. Ieu mah beureum hejo kana duit mah. Jeung sidik di mana nuna duit lagi tanya. Rata-rata Bujang-bujang anu merak dina dompet ke dikorobet. Tah eta kencit syariat. Apaan kitu saur Nabi ge salaki medit sok hudi mayak fiki wa waladaki bil ma'ruf. Bongohan tong diantet. Aya marukan teh. Leung pami dianggona positif. Pami dianggona negatif. Pajar ke duit jaluna ieu mah. Tah bah mohon sabadana lembe aya iklan terus urang menyapa-nyapa para dialas oge aya dan anu prayogi di silaturahmi ya. Mohon leres. Anu para ngalangkungan YouTube biasa we ya Haji. Aya Mamah Suhaci. Bismillah alhamdulillah menyimak cenah bah. Alhamdulillah. Mohon Ibu Imas Yuniarsi Kang Haji Idrus dalam satu menyimak hiburan sepekan. Alhamdulillah. Terus Kang Deni Kurniadi alhamdulillah berkah Bah Dodong kali keluarga besar dialog Islam. Sarang sadaya nambahnya ada soal kumargi seur waktosna bilih teka bujeng kumargi seur kena dibahas. Gitu mohon. Tah atuh gitu. Nah ayeuna abah teh ieu sok kadang-kadangnya ayeuna urang merdeka dalam kemerdekaan gitu tah. Sok nyawang ka mangsa-mangsa zaman Rasulullah. Tah hari 17 Agustus zaman Rasulullah kumaha eta bah? Leres. Jadi urang teh nu dibahas mah umum ieu teh. Jadi tapi ulah culdog-dog tinggal igal moro julang ngalupaskeun peusing. Dina bahasa Indonesia mah ngebiarin tam-tam tinggal joget. Memburu julang melepasin terenggiling. Eta teh. Seueur di Indonesia kan jadi enakeun atuh. Ulah ungut kalinduan naon tah? Nya ulah lindu kalinduan. Tidak ungut terlindu-lindu, tidak gedak terangin-angin. Kacida aja. Ya, eta paribasa urang di bahasa Indonesia keun. Ka mana we cigna tah? Ka mana we losna dipaksakeun. Kieu panginten apan merdeka mah hak segala bangsa teh ya. Tiap-tiap bangsa aya seseueurna ngalaman penjajahan. Tadina mangsa merdeka teh tangtos bakal ya ekspresi ti anu terjajah jadi merdeka. Kalabat Rasul. Rasul ge pan ti payun salami 23 tahun teh penjajahan. Penjajahan akidah, kalabat fisiknya, sosial. Eta teh kealaman ku Rasul pisan. Jika Rasul ditinggangan di Thaif, terus diusir ti Mekah gitu. Nah, Mang Ikinnya. Nah, sabada hampir tutas 23 tahun Rasul ngemban tugas ngadugikeun risalah ti Allah wahyu kadugikeun 30 juz Al-Qur'an 114 surat sareng 6.616 ayat eta tadina puncakna teh Rasul bebas tugas sakedap deui sarta bareng sareng merdekana kota Mekah gitu. Jadi 17 Agustus kota Mekah teh disebut Futuh Mekah. Futuh Mekah. Surat An-Nasr teh idza jaa nasrullahi wal fath. Nalika datang pitulung Allah bareng merdekana kota Mekah. Al-Fath teh gitu. Aya Istiqlal hartosna teh kemerdekaan masjid di Jakarta teh. Ari ieu mah Al-Fath pasca merdeka na tah disebut Al-Fath teh. Al-Fath. Kabagjaan anu luar biasa apa mohon. Ekspresi Rasul ka ngagorowok takbir 3 kali teh eta. Ngan aya anu bakal ngabahagiakeun Rasul harita sabada merdeka na kota Mekah ieu kumaha? Lah hijrata ba'da fatih ini mual aya pipinahan tempat lantaran diudag-udag ke penjajah deui nama cenah. Urang dijajah diri panginten ku hawa nafsu nya ku setan. Bari kapangaruhan ku perkara anu teu bener. Hartosna urang geus istiqomah cicing dina bener eta hijrah namina. Sami sareng hijrahna kaum muslimin harita anu namanya kenal tadina Al-Qur'an pan jelasnya waro aitan nas yadkhuluna fi dinillahi apa aja. Tuluy anjeun Muhammad
nempo jalma-jalma abring-abringan asup kana agama Allah hijrah di harita. Jadi bareng jeung merdekana kota Mekah teh kudu bareng jeung hijrahna jalma-jalma resep kana agama. Urang teh kedah resep kana bener kitu maksudna. Eta mohon janten tawisna nu sifatna penjajahan teras deui kemerdekaan eta teh di zaman Rasulullah teh mohon di zaman kantana upami kaditu memuntas zaman jahiliyah naon bedanya. Fisik atau segala rupi sanes kanten da mah ngan anu dibahayakeun ku Rasul mah penjajahan akidah eta mohon kusabab tos rengse harita 23 tahun kaum jahiliyah tos taluk moal ngaganggu deui teras umat Islam harita penambahan abring-abringan maka ku Rasul ku Allah dipiwarang tasbih dina ayat eta kan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Tah kumaha sikap urang lamun urang geus merdeka kitu? Lain cicing. Hartosna urang kiprah aktivitas gitu. Berkarya. Dimimitian ku fasabbih sok maha sucikeun heula. Allah da Allah teh anu kagungan kasucian. Jadi urang tos ngamasucikeun Allah anu kena urang dibere sifat kasucian urang bersih dina migawe segala urusan. Wastagfirhu deita anu terakhir mah wa umat ulah lepas tina istighfar tobat. Jadi segala urusan anu kaitan sareng penjajahan urang geus bebas tapi urang ulah jadi siga sifat penjajah. Urang ngalajur hawa nafsu hayang ngawasa kanulian tah hartosna urang kedah istighfar tobat kawasa diri gitu. Tah kitu ke urang teraskeun deui sok mohon janten eta ge kedah dipimilik ku unggal jalma nya janten upami nya eta kana tadi kedah sadayana serempak ngagaduhan tujuan ngagaduhan tarekah sapertos kitu. Jadi HTT ulah dugikeun ka kepengaruhan ku sifat-sifat setan gitu nya tahu pamisadayana atas ngagaduhan nu kitu kakiatan kesolehan kolektif teh kasolehan kolektif tiosa ka rakyat pami urang jadi pamimpin ka rakyat kudu lapar ari urang teu lapar apan kedah dicontohan eta hak urang anu boga rasa hak urang teu dibikeun teh eta ngan paling teu lamun urang jadi pamimpin mah urang rek dibikeun hak rakyat sapinuhna tos cekap eta teh dijajah teh kapunggul teh Kangjeng Nabi teh 23 tahun sumuhun eta teh merdeka teh nalika Kangjeng Nabi masih ngaju menang sumuhun janten aya pirasat-pirasat dina hadis diningakeun diriungkeun sahabat teh harita kalebet Abu Bakar Sayyidina Ali saur Nabi teh nu iyat ilayan nafsi ka kaula geus dibewarakeun isyarat kematian Nabi mah dok kitu kata Abah Dem nya mangkinya janten Nabi mah para nabi sadayana upami bade beres tugas teh bade ngantunkeun bade maot lah dipasihan heula kila-kila dipasihan isyarat saur Nabi teh nu iyat ilayan nafsi geus dibewarakeun ka kaula ieu sakedeung deui kaula bakal ninggalkeun aranjeun bebas tugas sapertos Nabi Musa bade beberes tugasna teh ngan imah rada aneh ya tah harita mah pan malaikat anu bade nyandak nyawana teh sopan ya dibahas dina hadis Bukhari Muslim siga hadis Israiliyat siga hadis dhaif sahih padahal kono teh tajul malaikat teh ujug-ujug nyabutna teh mun di urang mah ujug-ujug rek dirabuk kitu wae didulut sopan tah malaikat ditampiling harita ceplak ditampiling fapako ainahu tah nepi ka dua soca malaikat teh kences harita tuluy ya pupulih ka Gusti Allah saur malaikat arsaltani ila abdin la yuridu maut Gusti anjeun miwarang pikeun nyabut nyawa hiji hamba anu mungeun maot cenah saur Allah salah cara lain kitu Nabi mah sopan make etika adab yang adab-adaban ketika kences socana pan eta malaikat teh dina hadis eta dininga fafaqo ainahu lajeng kedah kumaha carana siniran cenah kitu carana teh kan Nabi mah kudu sopan kumaha carana sok ranggeukeun tah dampal leungeun anjeun teh dina luhur tonggong sapi hitung tah anu karungkup ku leungeun anjeun teh
sabaraha hiji tabulu anu nuka karungkup teh cabak teh umur anjeun teh sakitu deui cenah lamun kitu mah saur Nabi Musa ulah kitu sok we ayeuna cabut eta istidraj jeung sungkunan halus tadi mah teh sopan gitu ari ieu mah disungkun tah umur anjeun teh panjang kene sakitu deui cenah tawar pa Nabi Musa teh ayeuna ya eta mah etika tah mah mun jantan di pasian 1000 tahun mah kabayang sakumaha perjuangan hidup da mending ayeuna gitu kan biasanya eta cirina teh pami bade bebas tugas tina kenabian cirina diwartosan heula di antawisna saur Nabi tadi saur Rasulullah nu ingat ilaya nafsi geus dibewarakeun ka kaula datang ajal kaula ciri-ciri da iki geus sami da meuli ditunggukeun kana tongong domba we nama da sapi hese kirang kene ai pas dilegaan pakai jeung dilegaan ka ditu itu mas 1000 lemar ieu mah jeung yang 2500 barukan geungeuna barukan geungeuna sok batur kan paling luhur 60 tahun ieu 1000 daerah tuh cipta tuh culang cileng hirup sorangan aya saangkatanana tuh bujang-bujang atuh matak upami saha eta abah kieu lah upami abdi teu kasorang ka haji 100 tahun deui menta maot gitu. Ya, eta umum atuh aya. Bakat ku hayang ka haji maksudna. Itu maksudna lain suaba. Juga deui ya tetangga nu karunyangeun karunya urang ngongkosan we. Ari nu karunyangeun mah tos loba. Loba. Kan dicampuran ijid. Ya, yang mangikeun ya. Bari mereka nemen kitu-kitu cing. Atuh teu laksana make ongkos sugan kalangsu inget ya geus tukangan Ka'bah tengah-tengah sakantenan umroh mun tadina ukur ngarit ngiuhan dina eta dina lambung kapal dekatana ka ditu sugan we nuju kitu teh jawab papanang sareng Ustaz Ansor nuju ka bingbing ulah nyebut mustahil ulah ngahina eta teh tanya mah geus niat ayeuna rek ngabiayaan itu teh senang we pendak sareng Ustaz Ansor sip masuk bade tuang naon kikin bade naon ngaroko udud aya ye ti abah dodong ye sin bet ai palebah ya jeung pan urang teh wangsul teh nya Ustaz Ansor ada pasporna pugu karcis tiket pugu kana kapal ai kagikin kana naon kana lambungna teh kalangsu deui tapi dibandingkeun jeung anu eta mah dongeng ieu mangikeun nya dongeng anu kalangsu di tengah padang pasir pohon tandus tiluan teh hayang naon sananjeun ka hiji teh tah ieu perlu cerdas urang menghadapi kemerdekaan teh ulah kabelenggu lah gitu pikiran urang kena bebas gitu tapi positifnya nah ada kalangsu teh cenah sok keur tiluan hiji sewang pamenta gitu ente nu ka hiji minta naon abdi mah da keung dia cenah yang wangsul cenah karorompok ada jeleng teh geus aya di bumina anu kadua cenah yang naon sami da ge keung atuh cenah monya cenah teu wangsul jeleng geus aya di bumina nu katilu belegug da teu sakola atuh padahal lain ku sakola pinter belegugna mah nya urang eta bukan cerdas pemikiran nah da ditanya hayang naon nu katilu sok ente abdi keung sorangan dia sih baralik deui atuh cenah kan atuh cingkar aja lang deui atuh langsung deui leung ngarti umroh aya majarkeun hayang boga batur abdi keung sorangan itu geus balik ke dia di kaditukeun deui eta ku teu ngarti umroh mun ngarti umroh mah sok urang mangpaatkeun umroh abdi mah yang umroh kitu ngumpulna nuju di dieu ieu bener loh baturna nu geus ka imah di baturan di manehna atuh perjalanan jauh panjang deui atuh perjalanan tak itu panginten bab kemerdekaan mah dan Rasulullah ge ngalaman dijajah kaum jahiliyah balihanana fisik mental akidah balihanana panginten kapungkur kepedihanana kasangsarana bakal tinang tos langgung di zaman urang gitu nya dasarna mah ari pada akhirnya mah kematian seperti para pahlawan terus ngorbankeun jiwa untuk kemerdekaan dugi ka ngantunkeun duka maut mah gitu tanya tapi anu aya nu langkung nganyerikeun deui mah anu paeh teu host teh eta hirup teuneut paeh teu host eta nu kepedihan berkepanjangan mah mudah-mudahan urang sadayana kapayun mah
urang betul-betul kemerdekaan itu dinikmati sareng deui panginten urang isi ku rupa-rupa pembangunan, ngebangun akhlak, ngebangun keimanan urang, pointernya supaya kemerdekaan itu semakin terasa oleh seluruh rakyat Indonesia. Dina pamungkas nabah manawi bade aya nu didugikeun ka kopi. Urang tamatkeun tadi jantenan ending nya. Kitu laras Pak. Janten gong ending teh tina kasus Nabi bebas tina penjajahan harita ekspresi kabingahna ku kalimat takbir 3 kali Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar jaa nasrullahi wal fath kitu kawitna teh tah lajeng dina hadis diuningakeun kana Nabi sallam sholla samania rakaatin yauma fathi Makkah ta Rasulullah nalika merdeka kota Mekah poe merdeka teh salat 8 rakaat salat syukur teh gitu. Salat 8 rakaat tanda syukur karena kemerdekaan serta aplikasi tina salat eta tina kemerdekaan tadi kumaha urang ulah jadi jelema anu kufur nikmat sabaraha dibere kemerdekaan teh terus yang dirorocet deui. Eta intina mah nya. Hawatos anu memperjuangkeun nanya Pak. Sebenarnya ini mah dina anu sakelikna we urang mah ngabade hiburan misal namanya dibungkusna mah eta teh syukur. Tapi eusina ngarorocet kemerdekaan. Tos we. Laras. Ibu-ibu anu ngaraos muslim tong nyarioskeun sanes. Ibu-ibu nu ngaraos muslim sareng etika-etikana jagi mah ngabade hiburan mah teh aya nu ngawagel misalnya. Ari ibu-ibu kalau lebih mah misalnya main gitar. Pajak pinang. Atuh warung bapak-bapak. Ari keur mah panjat pinang mah teu kenging deui. Panulah dipanjat heula memeh dipinang. Dipinang memeh dipanjat. Rebutannya. Aduh. Tidak apa kesimpulan apa? Kesimpulan apa naon? Kesimpulan apa banyak kemerdekaan ieu teh urang isi. Menurut tadi tehnya urang isi di segala sektor sesuai sareng kapasitas anu dipiboga ku urang. Terutama urang menuju merdeka kieu teh aya waktos kanggo ningkatkeun keimanan utamina kanggo ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Nah, kesimpulan di abi mah tadi anu sakali kata-kata tibah dong nu terakhir. Boleh. Nanti mah hiburan teh tapi isina dibungkus ku syukuran, eusina teh kedah lupa kedah syukur isina ge katulah pasalia nya. Di luarna aksara naon menarik, naon ari di jerona picilakaeun. Jadi intina urang leuwih mensyukuri kemerdekaan. Nah, gitu lebih nanya. Alhamdulillah para diales geuning abah teh sanes kirang sono ieu teh dari ka hoyong mah teh kapalai abah ieu mah ieu ngobrol teh we sing lami we namun kauger ku waktos kitu nya keun urang buka seula acara dapur Sunda kanggo dinten ieu insyaallah ke abah urang ulem deui ka dieu kana acara dapur Sunda sapara kanca kemahnya sararumping teh. Ayo lah bahem lah. Komo aya mang iki mar. Kitu reug. Mohon abah dong hatur nuhun kana kasupinganana. Oge para diales sapunten dina sagala rupi kakiranganana permios kasadena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.